Matak ibu punten upami jalmi midamel dosa anu asalna tina syahwat eta jalmi gampang dihapuntenna. Tapi lamun jalmi asal dosana tina takabur hese dihampurana. Aya tukang mabok, aya tukang zina, aya tukang maling. Dulu ya tobat, gampang dihampurana nu kitu mah. Naon margina asalna tina syahwat. Tapi jalmi anu takabur nya iblis takabur teu dihampura dosana. Kangjeng Nabi Adam tina syahwat dihapunten kalepatanana. Iblis mah teu dihampura naon sababna asalna tina takabur. Bilih urang asa pangsolehna nya kade asa pangsolehna asa geus muka we kulantaran getol ka masjid getol ka pangaosan batur seueur nu kemaksiat ahli neraka urang we pang surga ngarasa diri pang surgana tah kade eta teh panyakit ibu teh panyakit urang eta teh ahli pangaosan ahli ibadah nu ngarasakeun diri pang solehna hese dihampurana jangan ngarasa diri pang solehna teh asalna ti mana ti iblis sabab iblis mah ngarasa diri sol ahli ibadah iblis teh upami alam dunia diukur sadayana kana sujudna iblis seep sadana ge tos disujudan ku iblis ku getolna ibadah iblis gitu. Matak naon disamata rajana malaikat iblis harita teh kulantaran naon getol ibadahna ngan aya panyakit iblis naon gede hulu eta kan da jalmi mah sok kitu sok owah gingsir jalmi mah owah gingsir teh naon gelo sakedeung da jalmi kitu lamun we mata kual hese rezeki teh pan urang teh gelo wae teh di mana-mana aya meunang we rezeki saeuting geus teu wawuh jeung tetangga meh kapungkur mah sasarengan jeung urang pangaosan aya 3 tahun teu ngaji ka manasing mah geus teu ngaji deui geus 3 tahun nguping wartos angkat ka Arab Saudi ka Arab Saudi janten TKW dikeresakeun dudungna teh beunghar nikah jeung orang Arab beunghar ka dieu mawa emas ayeuna emasna teh seueur kiloan jadi beunghar hartosna triliunan da teu wawuh ka urang teh dicerai we ku jantan salakina leungit we emasna kakarau deui eta gelo eta teh gelo saking teh owah gingsir gitu gelo sakedeung da jalmi kitu Bu patek jalmi lamun dipasan harta mata untung ku si Allah teh da umum da urang nyungkeun teh ka Gusti Allah dicik bro ya da laki jalmi menta ayahnya laki lah sabaraha persen anu menta hayang ibadah getol Gusti getolkeun abdi tahajud teu aya kitu urang mah teu aya Gusti getolkeun salat duha teu aya urang mah Gusti getolkeun maca Quran jarang urang mah teu aya jangan nu ngadoa kitu angger we ngadoa teh Gusti rezeki resminya isu keneh Gusti rezeki duha Gusti rezeki lohor Gusti rezeki asar Gusti rezeki we kabehanana jika nanti Allah teu ngarizkian padahal Allah teu eureun ngarizkian tapi eta Allah masihan rezeki teh kurang disungkeun ceuk urang teh Gusti iraha mere rezeki ka abdi teh angger we abdi teh beut miskin wae itu adik tetangga abdi terang ngadoa ka beunghar Gusti kitu nya karena abdi teh kudu itu ibadah teh tepikeun ka kitu urang mah ku stres-stresna aya eureun ibadah justru sanes Allah teu widi ngaijabah kana doa urang tapi urang can siap nampi ijabah doa